mana presiden orang Sunda. Lamun presiden geus jadi orang Sunda bakal ya maka jeung kumaha ge. Engke orang Sunda nu bakal jadi presiden. Nomor kahiji, nomor kedua Baduy nyerang. Didinya lah bakal timbul peperangan. Perang lah mimiti jeung urang. Kemudian lantaran perang teh ngaranna ge main dukung-dukungan, turunlah engke Amerika. Wah, dahsyat luar biasa. Mantap aya kali ti dieu ka ditu cak emak baheula moal aya caian kali eta mah sia. Engke caina ge eta mah getih bakalna. Sok tanyakeun gara-gara nyaho. Moal aya caian tah mah kali eta mah getih engke bakalna caina. Bener bae ku ari eueuh caian. Atuh caina ge sapira cai kobakan kitu dipelakan lelek wajib endi. Wajib lelena ge lain nang meuli atuh nang nyokotan di mana nang maling lah pokona mah. Ya sorangan didinya.